Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdaluhum sareng ari pangunggulna itu ahlul Hudaybiyah eta ahlu Uhudin ahli perang Uhud. Wahum sareng ari itu ahlu Uhud eta saba umiatin 700 minal mu'minina anu tetep ti jalma anu iman kabeh. Wa afdaluhum sareng ari pangunggulna itu ahlu Uhud eta ahlu Badrin ahli perang Badar. Wahum sareng ari itu ahlu Badrin eta salah sumiatin 300 wasalah sata asyara sareng 13 rojulan tina arah-arah lalaki. Wa abduluhum sareng ari pang unggulna itu ahlu Badrin eta arbauna 40 ahlu Darul Khazaron tegesna ahli perang Darul Khazaron. Wa abduluhum sareng ari pang unggulna itu ahlu Darul Khazaron eta al asyaratu anu 10 aladina tegesna jalma syahada anu ningalikeun lahum ka itu ladina saha nabiyu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil jannati kana sawarga. Wa hum sareng ari itu aladina eta Abu Bakrin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Thalhah wa Zubairu wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'du wa Su'aidu wa Abu Ubaidah bin Jarrah wa abdalu haula'il asyarati sareng ari pangunggulna itu anu 10 eta al khulafaur rasyiduna pirang-pirang khalifah anu nuduhkeun al arba'atu anu opat itu khulafa al akhyaru anu jadi pilihan itu khulafa. Wa abdaluhum sareng ari pangunggulna itu arbaatun eta ala hasabi tartibihim netepan ngitung-ngitung martabatna itu arbaatun fil khilafati dina jadi khalifah. Wa ya sareng ari itu khilafah eta an-niyabatu jadi gaganti ani nabi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pi umumi masalihil mukminin dina ngurus kaumuman pirang-pirang kamaslahatanana jalma anu mukmin kabeh. Fa abduluhum sareng ari pangunggulna itu arbaatun eta Abu Bakrin Abu Bakar suma Utsman suma Umar suma Utsman suma Ali waliha ulail arbaati sareng eta tetepikeun itu anu opat pi muddatil khilafati dina mangsa jadi khalifah salah suna ari 30 sanatan tina arah-arah tahun kama sapertikeun perkara qala ngadauh Kangjeng Nabi kana itu ma'al khilafatu ari jadi khalifah ba'di dina sabada kami eta salah suna 30 sumata siru tuluy jadi itu khilafah eta mulkan kerajaan adudon anu ngegel aida adin tegesna anu pangegel anu ngabogaan pangegel watad yikin sareng ngarupakeun li anal muluka karena saenyana pirang-pirang raja eta iya duruna ngamadaratkeun itu muluk birra'yati kalawan rakyatna hatta ka anahum sehingga kaya-kaya itu muluk eta iya aduna anu ngegel itu muluk adon kalawan ngegel anu nyaan pal muradu mangka ari anu dimaksud eta anahu sanyana itu muluk eta du tadikin jalma anu ngarupakeun wa masakotin sareng ngamasakatkeun wa masakotin sareng ngamasakatkeun ala ra'iyati ka rakyatna patawala mangka mimpin al khilafata kana khilafah ba'dal nabi dina sabadana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha Abu Bakrin Abu Bakar radhiyallahu anhu sintayani dina zaman 2 tahun wasalasata ashurin sareng 3 bulan wa asyarata ayamin sareng 10 pirang-pirang poe wa asyarata ayamin sareng 10 pirang-pirang poe watawala sareng mimpin hakana itu khilafah sa Umar radhiyallahu anhu asron dina zaman 10 tahun watawala sareng mimpin hakana itu khilafah sa Utsman radhiyallahu anhu isnatai asyarota dina 12 tahun watawala sareng mimpin hakana itu khilafah saha Ali radhiyallahu anhu sitan dina 6 tahun wakila sareng dicaritakeun naon lam tukmal teu disampurnakeun naon al muddatu mangsa alatina
alati anu qadaro ngira-ngirakeun hakana itu lati saha annabiyyu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa bi khilafil Hasan angin kalawan khilafah Hasan bin Ali sumatawalla tuluy ngurus hakana itu khilafah saha Muawiyah bin Abi Sufyan Muawiyah bin Abi Sufyan tis'a asarota dina 18 sanatan tina arah-arah tahun. Wa qala sareng ngadawu saha Muawiyah ana ari kami eta awwalul muluki pangheulana atawa kawitan pirang-pirang raja wa khilafatu sareng ari khilafah wa khilafatu sareng ari khalifahna itu Muawiyah eta sahihatun anu soe bada maut Ali radhiyallahu anhu dina sabada maut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ba'da khalil Hasan bin Ali sareng dina sabada ngudarna Hasan bin Ali nafsihi kana diri na itu Hasan ana khilafati tina jadi khalifah wa taslimiha sareng dina sabada masrah keunana itu khilafah ilal Muawiyah tika Muawiyah ilal Muawiyah tika Muawiyah wa khilafatuhu sareng ari jadi khalifahna itu Muawiyah eta madkuratun dicaritakeun fi qauli Nabi dina cariosanana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa sareng ari itu kawalna Kangjeng Nabi eta mah perkara ruwiya diriwayatkeun itu ma anin Nabi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sanyana Kangjeng Nabi eta qala ngadawu itu Nabi taduru muir naon roha kaku naon rohal islami kakuatan agama Islam anu sapertikeun panggilingan homsan dina 5 wasalasina sareng 30 sanatan tina arah-arah tahun aw sitan atawa dina genep wasalasina sareng 30 aw saban atawa dina 7 wasalasina sareng 30 wal muradu sareng ari anu dimaksud birroha kulapad roha pil hadis dina hadis eta al kuwatu kakuatan fidini dina agama wal khomsu sareng ari 5 sinina tegesna pirang wal khomsu sareng ari 5 sinina tegesna pirang-pirang tahun al fadilatu anu leuwih minas salasina tina 30 pahiya mangka eta ari itu al khomsu Faya mangka eta ari atu khomsu eta min jumlati khilafatil Muawiyah tetep tina sajumlahan jadi khalifahna Muawiyah ila tamami tis'a asarota nepi ka sampurnana 18 sanatan tina arah-arah tahun wasyuhuron sareng pirang-pirang bulan wasyuhuro sareng pirang-pirang bulan li anna salasina karena sanyana 30 eta kamulat sampurna itu salasina bi Ali radhiyallahu anhu kalawan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wayam bagi li syahsi wallahu alam bisawab.